Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasa abdi Abdul Nur Pratiwi di kelas 10 MIPA 7. Abdi di dieu bade ngawawancara ngeunaan program Prolanis. Kunaon program ieu bisa diayakeun? Dikarenakan masyarakat Indonesia seueur nu gaduh penyakit dalam Di mana biasana program ieu diayakeun? di tiap-tiap klinik. Saha wae biasana anu ngiringan program ieu teh? Nu gaduh penyakit dalam dan usiana tos nu lanjut. Biasana iraha wae sih ibu ngiringan program Prolanis? Abdi ngiring program Prolanis di tiap-tiap klinik. Abdi nu nyepengna Iraha waktuna sesasi sekali tiap minggu ketilu dinten Kemis. naon wae anu dilakukan nalika Prolanis teh? Prolanis teh seencana Prolanis senam heula, senam kesehatan, dilanjutkan jeung pengarahan pola makan jeung pola hidup sehat. Kumaha sih nu gaduh penyakit dalam tiasa ngiringan program Prolanis? Nu tiasa ngiringan Prolanis yaitu ibu-ibu nu umurna tos lanjut dan gaduh penyakit dalam. Ngatur nuhun Ibu geus ngaluangkeun waktu kanggo wawancara ieu. Sawangsulna. Sakitu wae anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.